Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 21 sampai ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yeuh manusia rak maraneh geura ibadah ka Allah anu geus ngayugakeun maraneh katut jalma-jalma anu samemeh maraneh supaya maraneh jadi jalma-jalma anu tarakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa bina wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Allah anu ngajadikeun bumi jadi amparan maraneh jeung langit minangka adeganana, jeung anjeunna geus nurunkeun cai hujan ti langit sarta ku eta ci hujan anjeunna ngaluarkeun bubuahan rizki pikeun maraneh. Ku kituna poma ulah pisan maraneh nyieun tandingan pikeun Allah sedengkeun maraneh teh nyaraho. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Jeung upama maraneh mangmang kana Al-Qur'an anu ku kami diturunkeun ka abdi kami, coba maraneh geura nyieun surat anu sarupa kieu jeung pek geura ajak juru bantu maraneh selain ti Allah, upamanya mah maraneh balenger. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jeung upama maraneh henteu bisa jeung yakin maraneh moal barisan nyieunna rak geura raksa diri maraneh tina seuneu neraka anu suluhna manusia jeung batu anu dicawiskeun pikeun kafirin.
wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wahum fiha khalidun. Jeung prak geura bubungah ku maneh wahai Muhammad jalma-jalma anu ariman tur tak ngalampahkeun amal soleh teh yen saestuna pikeun maranehna sawarga anu dihandapna curcor walungan saban maranehna dipaparin rizki sarupaning kadaharan sawarga